Sampurasun. Nampes don. Kumaha Mang Damang? Alhamdulillah. Ini adi ayeuna antara sari ya. Iya pan aya kaprayogian gitu. Nah, salik. Iya, aku nanya heula ke Kang. Ayeuna kieu nya aya. Akang nanya. Tara-tara sari On. hidup datang ka dieu bari mawa budak. Aki rada kaget gitu. Ieu teh aya naon nu sabenerna. Tarik. Mohon, tah ayeuna kieu nya. Ake nya. Bohan budak teh ieu geus diajar teh lila. Ya, ngan padahal lila oge da encan sampurna. Tah ayeuna meureunnan abi nya ka Ake nya Akang gitulah istilahna meureunnan teh abi mah. Tah ayeuna meureunnan nyarenkeun budaknya aya latihan manggeus subuh gitu di abi mah. Nyarenkeun deui ka lanceuk anu panggedena gitu. Ya Akang nanya nya. Geus pernah latihan di ditu ya budak? Pernah latihan. Aha, naon bae anu dibikeun latihanana eta? Lah biasa jurus-jurus itu. Jurus pencaksilat gitu. Mohon gitu. Ayeuna meureun hayang ngajar golok gitu. Nah, ayeuna kieu nya hoyong ditingali heula ya kemampuan budak tina silat anu tos diajarkeun ku ade. Sok. Cing. Jang. Mangga Ake. Siap dites. Ku Aki. Ku Aki dites heula di dieu cing sok. Mangga Aki. Lanca garapan si ade guru ieu teh kumaha anu satemena Aki hayang apal. Mohon. Bisi Aki engke ngajarna salok santong. Sok Jang. Ayeuna geura Ketua, praktek Abi. Pancasilat ti guru. Penyabian. Sing hade da tuh kudu beres ai silat mah tah kitu. Sep. Lap. Dak. Dak. Sep. Dak. Dak. Lap. Sep. Lap. Sep. Dak. Sep. Oh. Sep. Lap. Sat. Ya. Halus budak ieu. Cukup. Hatur nuhun Aki. Diuk. Mangga. Ah. Da kieu adenya. Ieu budak ku Akang diterima sebagai murid keur diajar ngalanjutkeun elmuna ieu budak. Nuhun. Nuhun atuh Aki abdi ditampi jantan murid. Sing tawakal, sing sabar, sing soleh, pasrah, sumerah kanu kawasa. Tarima pelajaran tinu geus jeung kudu bisa narima pelajaran ti Aki anu bakal dibikeun ka hidup. Nuhun. Tah ayeuna kieu nya. Kusabab meureun uwa teh nya ek nyerenkeun, geus nyerenkeun nya ka dieu, tah geus nyerenkeun ka Akang gitu. Ayeuna sing turut, sing tumut kanu jadi guru nya. Nuhun. Dititah ka balong, dititah ka ngalacai, ngalasuluh sing daek nya. Komo latihan non jasmani rohani mah. Sing bener-bener. Nuhun. Sok ditinggalkeun nya atunya ku wa nya. Nuhun, mangga wa. Nyangakeun Nampi alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan hibar piduan ti sadayana. Amin.